Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Muhammad Ashanofal di kelas E11 bade mintonkeun saja judulna tukeran ieu saja. Tukeran ieu saja karya Yus Rusiana. Tukeran ieu sajak ku salembar siwut atawa samak saheulai hekrungkupkeun kanu barudak anu teu kaburu heuai katinggol lepak dina tro. Tukeran ieu sajak ku beas hulu atawa heucak hegsitkakeun kanu harropak anu marangkuk di sawah atawa di kolong sasa. Tukeran ieu sajak ku sababaraha siki pelot heuk tembakeun kana genggerong koruptor manipulator sina enya kaloyor. Tukeran ieu sajak ku babatian tina kalbu anu rido keur nyebor anu bala sah mun teu kitu sasaak. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.